Sugan si emak boga dengeuna. Udah anggo denger. Mak, mak, si emak mah ka mana? Ka leuweung. Mantuan, mantuan Uhan. Jeung si Abah? Heeh. Eta gerohan we ni lah. Kitu kan gerohan? Bukan. Puguh abah si emak teh balatak. Aya si emak mah geunah jedog tamu jerawatan. Sangu. Balatak keneh ieu kara kudang sare. Molor wae atuh di imah teh ngalampah. Ya ka sangeuh hameuleun. Entong tong dibawa teh mah. Nah, anu koret-koret teh sateu nu kieu wae. Enggeus saya deungeunna daang. Nah, ingat menta ge wadeungeunna mun deungeunna mah moal burang penta. Entong ngamak si emak ngamak. Wah, ngamak. Nah, bawa si lain kabeh. Entong, urang gorengkeun. Entong si emak ngamak itu ulahin si emak tadi teh si emak teh kade cenah mun si nyai cenah aya kacang deungeunna. Wow, aduh, mah. Si emak tadi ngomong mah ini. Sia wae eta mah koret. Henteu ulahin si emak tadi ngomong. Usia anakna aing anakna mah ulah-ulah teuing kieu patut. Da si emak mah kabeh mah nyaaheun. Heuh da sia mah meureunan usaha kumerean udud aing teu boga. Da nyaaheun kali teh cenah mun si nyai keur dieu cenah sumputkeun ka daangan teu ieu cenah eta. Eta mah sia hungkul lah si emak. Bejakeun nah. Naon? Nyablok tuh baseuh na tongo. Wah, tangkurak sia lah. Ketuga teh doni kan nini ares bejakeun bejas nyai kitu nyeblok kacang. Alin si ana teh misalkan nu kieu-kieu wae meni bedegong. Ares bejakeun teh balik. Waduh doni sia mah doi ka si emak. Bukan kata dicarekan kata di juran ke sapu. Teuing lah bejakeun ka itu. Ares bejakeun. Aing teh gubug nama kacang na ge. Oh, saya bejakeun teh mah.